Bro, sia kita hai ke dek nawan? Ya, aing jadi tita ku si camat teh. Tita ngumpulkeun barudak di dia nyebut nama rek diajar bahasa Inggris. Tah maneh walaupun maneh teu bisa ngomong, geus milu di dia diajar, mana maneh pintar kelo. Tah sih. Tapi teh guruna lila teh aing nu kaberangan teh itu nu kaberangan. Setelah tungguan sakit denger, ulah kabarali. Tah tempokon we bor sugan we bor jadi naon dah. Naon sih sia haus yang ngilu. Ayo ngen kamu doyan. Ayo minum. Mari nya. Ini tempok. Waalaikumsalam. Nah, bikin guruna we. Ai camat ek naon ka dieu? Ai guruna mana ieu teh? Mana si tang ngumpulkeun barudak. Pan urang guruna Jang. Tong salah urang kieu-kieu ge geus lulusan mah tinggi Jang. Sia tinggi-tinggi. Diajar ku sia mah pinter henteu, belet anger. Sia mah nyawa kana rangda. Tah, si eupeuk ge nyawa sama nyanyi kana rangda. Sok dicarekan si eupeuk. Sebenarnya mah aing teh era boga anak buah juga maneh. Tebarale, komo sia Jang, hantem we malih muncang. Kan dia kehe muncang mah ku aing jang dipeuskeun. Jeung tarang maneh ku aing lah sakalian. Geus aya mah urang belajar ayeuna mah maneh palintar. Cuman bahasa Inggris. Cong diajar hilang tah buru si geus ngeburu-buru. Heeh, kumaha sih? Pertanyaan kahiji. Bahasa Indonesia nasan? Matahari. Light Saya. sunlight Saudara. salam belum saya keneh wae. Pertanyaan kedua. Kiss, cium, pray. Ngadalah. Kiss, pray. nyetrika. Asyik naon kikiran? Geus lah geus tengah di pasana. Yang mulai rata-rata teuing. Ya, ini pertanyaan KTU nya. Blue, Biru. band, Grup. blue band. Mentega. Asal. Kudu mere pertanyaan mundi atau aing deui. Ya, enak. Pertanyaan keempatnya. Hot, Panas. spot, Tempat. hot spot. Miskin. Sama jadi sama teh. Goblok. Goblok ieu kawe murid. Oh, nu eceug hiji juga aing pusing. Geus ieu cara mah aing murkeun dari camat aing balik. Camat sia mah jadi mundurkeun jadi camat teh. Bener we jeung da. Geus ayeuna urang cuan. Ngopi. Kopi coba di KRT. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.